Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Hai, kicau, kicau mania. Nanaonan teh kan? Pukul gue tak kerja viral eta. Kapan nyai matinya ho? Mating nyaho deh hirup di zaman Belanda. Kalau baheula mah mating nyaho acan karena lagu-lagu ngetren zaman kuari lagu viral. Atuh ting teu ngetren keneh urang kan? Boga salaki brondong, dang akang pan viral. Ya, nu bener orang viral. Bener Kang? Tetangga gesok ngoromongkeun urang bae. Tama teh beruntung cenah boga salaki budak keneh. Bebeb nu untung deh. Akang mah untung. Buntung pinan Kang? Atuh buka pemajikan dengan kolot atuh lihat. Bareges kabebeja ka mana teh kan geus tenar haro ka ditu kalor ka kidul pokona mah itu beget akang yang geus ka kabeja ka ditu mau teh di mana? Katanya di panghawan mah. Karungan bae kunaon Kang? Mana burung syarkeun karungna? Berarti selama ieu akang isin boga pamajikan doang nyai? Isin teh isin aja nama. Wah geus karagok geus kagok ternodai. Lamun isin mah kunaon akang heubeul ngawin nyai? Ya boy, akang keur heubeul ngawin nyai nama. Sugan tanyai tereh paeh, tereh poit gitulah, tereh modar. Korengan maka kuari hirup bae. Beuh akang geus nyaan nyarikeun hate nyaina. Ari akang nyari kenaon? Eta omongan akang mending nyeresep ka tulang iga.